Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar Chapter Tanjung Sari hari ini mengadakan touring ziarah religi Penamayang Cijambu Ahad tanggal 31 Mei 2020, dan sepulangnya dari Cijambu insya Allah kita akan mengadakan halal gala di Makas. Kita tunggu kedatangannya. Salam ngabat Tanjung Sari. Orang sadayana biasa ngariung benten ayeuna anu bangsa teh daya santai. Orang niat anu kaide nyata urang ziarah sambil dina acara halal nyata dina suasana Idul Fitri. Anu mudah-mudahan triungan urang ieu sing janten barokah. Amin. Nyata urang ngariung urang ngumpul kudu dibatan ngumpul sing aya jadi saksi jaga di akhirat. Di mana ini pahalan? Di mana ini? Jadi mana? Makom Memayang. Atas Duki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, pesawahan. Iya, kebun pun aki. Pun aki. Waalaikumsalam. Mang Dede. Mang Denny. Salawatu.
Haisu qala Zawzu Mautakum Wassalamu Alaihim Wabdi'ana Lissunatihi Sallallahu alaihi wasallam Wa Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Alhamdulillah ngabar chapter Tanjung Sari parantos rengse ziarah di Makom Keramat Pakuan Eyang Dalem Haji anu nembe di tos kawitan ku pangersana Mang Ivan di Sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah kanggo sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut kita tadabur alam ke wisata alam Ciherang. Alhamdulillah guys, sekarang bagian nyatu. Apa? Nyatu. Untuk berbagi-bagi dan berkah-berkah. Iya. Kita makan-makan sambil berbincang-bincang. Alhamdulillah, syukurillah, tadabbur alam, masya Allah. Jadi ngabar chapter Tanjung Sari. Iya. Sesudah ziarah langsung makan guys. Kita mau sampai betet ya? Yes. Sampai betet aja ya. Ancaman. Iya ancaman. Ngeunah. Ngeri. Ala qalbin Allah ya ala qalbin sururu tawala bi habibin amalana madawala jalla man syarrafal pribados anu masih ngelola kene dina ngabar Jawa Barat anu mana itu berat pisan amanah ti abuya
amanah Allah tetiasa ieu amanah dilaksanakeun ku nyalira sabab aya kakuatan ku ayana beungkeutan atuh muga-muga we urang ngadoa sadayana komo katawis ku urang dina grup sadi dinten tiap minggon bahwa Tanjung Sari mah teu saeutik-eutik acan katoel ku kasieun ku kareuwas ku kahariwang ayana musibah maju weh ya cing seueuning jalma anu geus boga kayakinan ka Allah geus dibeureung geus dihideungkeun rek lumpat ka mana ngarepae alhamdulillah riungan-riungan siga kieu anu kedah teras-terasan dirojong ku urang sadayana khususna di dieu umumna di mana wae sanajan urang teu bisa khutbah sanajan urang teu bisa dakwah kadang dakwah maloba kacida 1000 cara dakwah kunya yagikeun tempat sapertos kieu nu geusina batur ulah tempatna nu urang nu ngomongna urang ulah kitu ge ari mampu mah teu bisa urang nyieun riungan atuh urang ada tangan riungan-riungan sapertos kieu tah ieu kabar didamel ku urang sadayana digarap ku sadayana ditarikan hiji-hiji tina malas kana rajin tina teu nyaho jadi nyaho tina bodoh atuh jadi alewo Abah khusus ngadoakeun tiap-tiap waktos dina salat dina jarah sing kakele kasangke sadayana sing kacatet ku Allah Ta'ala perjuangan-perjuangan urang anu butuh kuburu butuh dihormat. Alhamdulillah haturkeun nuhun ka sadayana jazakumullah hasanal jazaa.